Alah, Kang, bagaimana damang? Jager, alhamdulillah jager. Kemana Kang? Mau ke mana? Cicing atuh sete urang ngariung. Geus lila teu ngariung tara ngobrol urang teh. Bagja. Oh, sok diuk atuh. Mangga. Aduh brother, hampura brother telat urang. Aduh hampura brother telat. Siapa telat wae kemana tuh? Macet, biar teh macet. Kuring teh rek kanu ojek teu boga duit jadi leumpang aing ti imah. Da teu gablek duit aing. Geus keun bae atuh sete. Aya naon ieu teh meuli kuat titah ruang riung kieu? Lain aya naon sete. Pan geus lila ieu tara ruang riung tah. Ayeuna aya kesempatan urang teh ngariung, urang ngobrol, urang ngopi bebarengan nya. Aya sogan teh aya piduiteun. Engke lamun geus ngobrol pasti aya piduiteun sok cicing heula. Sok diuk. Siap brother. Aya Mang Rojali geuning. Eueuh ayokan mah sepi anjing Kamana wae? Sia ngajedog wae ditanya teh atuh. Kamana wae si aing? Aya Teu ka mamana? kagak. Lain sidik-sidik teh sieun ngomong nanti na hungkul sia teh. Asa nampak saja saya mah. Teu bisa sia lamun ngomong I, Kagak. lamun ngomong U, Kagak. lamun ngomong E. Kagak. Nah, kieu jelema teh aneh nya euy. Batur mah normal A I U E O. Sia mah betul bisa ngomong I. Kagak. Saya mah Lamun ngomong uluh. ayah. Geningan brother. Lamun ngomong cik wa aing sia lamun bener teu bisa ngomong I U E O. Ngan bisana ahungkul ku aing sia dites. Mangga. Gampang sama saya mah. Cik, lamun ngomong sirah, Mastaka, panon, mata, irung, alat napas, huntu. alat nyeca kaha kanan. Si anjing bener. Teu mikir heula brother. Da kitu saya teh geus adatna. Ai manehna bisa kitu lamun ngomong leungeun, Panangan, suku. alat jalan. Deui anjir. Nu hese euy naon nya nu hese teh? Nu hese teh. Anjing sia nu hese ku aing mun teu bisa sia diketi ku aing. Mangga. Gampang saya mah. Lamun ngomong beuteng, Wadah padaharan, ping-ping, paha, bujur. pantat. Si anjing. Nah pinter geningan oi. Emang kitu sia ngomongna. Ya, Lamun ngomong tarang, mah tarang sama. poho da tinu ahungkul tarang mah geuning brother ah. Kalau nu hese tong dinu ieu. Dinu ieu naonnya? Dinu sejen ku aing mah sia nu hese goblok. Mangga. Tak akan bangga saya mah. Lamun ngomong kereta api, naon sok anjing teu bisa sia dibabu ku aing. Ya, naon sok kereta api? Gampang. Naon? Kendaraan panjang. Anjir. Elo
bisaan si eta geus calangap tong dilela teuing. Kala naon nya. Ayeuna toke sia sok tina sato toke anjing moal bisa mah iya toke taka sia moal bisa nya moal. Lah gampang. Naon? Cak badag. Heueuh teu kapikiran ku aing. Cak badag apa? Alah, nu hese atuh euy bejaan naon nya. Iya sia goblok. Awewe, naon sia awewe mah iya sia awewe awawa goblok. Sok. Nu hese naon? Awewe teu bisa. Gampang. Sok atuh goblok lain cicing wae gampang teh naon? Gampang. Naon? Kendaraan atas ranjang. Awewe teh kendaraan atas sayang cenah. Saya tak begitu. Marokana. Alah. Naon ya euy? Alah. Kela nu hese. Ku aing nu hese sia kanyut goblok sia sok kanyut naon sia hese. Kanyut sia naon? Gampang. Naon sia? Tetanggana palangkakan. Si anjing. Goblok bisaan jelema teh kaya, jelema nu kitu nya euy. Aduh, kurang ajar teh. Lain. Indungna baheulana irab naon sieun nepikeun ka kieuna. Siga nu hese kitu. Ayeuna ke. Aing boga ieu. Cara nu hese. Mun teu bisa dikati ku aing. Apa? Nu hese mah ieu sia. Bool. Anjing sia sok nyebut bool. Naon sia bool? Gampang. Naon? Liang tai. Anjing! Kening betul sia eta goblok. Katipu aji katipu. Katipu sia ku aing katipu aji. Kening bisa sia ngomong Pan aing mah ngeprank, zaman aing mah kudu loba ngeprank. Anjing kejeung sorry sia goblok. Capek aing ngetes sia geuningan nipu sia teh. Sia ditong pase atuh. Alah, katipu. Aing sugan dek nyawe ngomong nate tina ahungkul. Kening bisaun sia eta. Geus. Diuk heula aing mah diuk. Goblok anjing. Wah, seperti sia. Geus teh. Teh geuna tuh. Hanas aing panjang lebar tadi. Efek teh nipu nyebut bool geuning bisa teh nyebut liang teh anjing sia. Geus teh. Diuk aing mah diuk. Tengona aing aduh. Goblok teh sia teh. Montong perang atuh. Tengona ka aing geura aduh. Goblok hayang dibaledog aing. Sama kitu. Ulah kitu atuh. Hampura we hampura. Da jeung balad. Kudu resep heureuy. Da cangkeul sia teh ngomong ahungkul teh atuh. Tah ulah kitu, engke mah sia teh. Geus sia diuk. Cari heula di mana eta diukna? Eta di dinya atuh sia teh. Mangga. Jadi aya naon ieu teh tujuan datang ka dieu teh aya naon dikumpulkeun kieu teh aya naon Gusti? Jadi kieu sia teh pan geus lila urang teh tara ruang riung. Sumuhun. Tah ayeuna urang bisa ngariung, bisa pangis jeung babaturan. Baheula mah kan teu meunang ruang riung da sidik aya corona teh geuning. Sumuhun. Tah ayeuna geus aman tina corona. Tah alhamdulillah urang teh bisa ngariung kieu aya waktuna nya bisa sarehat kabeh dulur-dulur kabeh geuning. Sumuhun lain. Ai sugan teh naleponan teh kita kumpul teh aya piduhiteun. Atuh aya
dahareun ngariung we unggul kieu. Heeh, sia teh. Kan bae we kayak kalem piduiteun mah kalem. Kayak ge aya piduiteun teh, na piduiteun teh sia mah kana duit. Ai piduit sia mah. Zaman ayeuna mah duit komo ayeuna BBM naik. Sok BBM naik mah nya kumaha ieu teh? Gawe mah geuning hese anger. Kan wae. Urang mah teu kuna naon. Kan wae kumaha pamarentah we. Rek BBM naik, rek BBM turunkeun bae. Hiji-hiji nama nu penting mah urang mah ngadua we sing lancar duitna, sing aya keur meulina sakitu pirage. Laras ngan atuh mah teu kira-kira we meuni naik BBM atuh. Dirinya mah hari BBM naik ukul utus. Hari beli kuota puluhan ribu telebar sia. Beda deui goblok sia. Beda deui kuota mah sia teh. Beda deui. Ulah mabe ulah nyawakeun. Ulah nyawakeun kuota jeung bensin sia teh bensin mah mahal. Dipake unggal poe. Nah atuh sia bet amek. Geuning mun rokok naik secara amek. Beda deui cek aing beda deui. Geus sia teh tong parasia tuh. Beda kumaha? Beda kisok sia. Rokok mah naik iwal ti rokok hungkul anu naik, tapi BBM naik mengaremet karena segala-gala, karena sembako segala rupa oge bakal naik. Nya bener. Ketang leres. Bener sia sakapeung mah geuning. Bener Gusti sok sidik-sidik. Rokok naik iwal rokok hungkul anu naikna. Nya kuota naik kan kuota hungkul anu naikna, tapi lamun BBM naik kabeh ge ngilu naik sembako, tahu, tempe, cenge ku ajeng saja bana naranaik. Ai gaji anger, malahan mah dikurangan gaji teh geuning. Kudu ngalemur we hayo awak mesin sakauge. Kan bae nu penting mah boga pagawean we sia teh. Lain masalah kitu Gusti. Pengeluaran beuki gede aya pemasukan eueuh. Cing sabar sia teh. Pasrahkeun ka nu di luhur. Da urang mah rakyat bisa kumaha atuh. Geus kieu nya wayahna we atuh. Teu geunah Gusti Eta ku teu geunah wae teh teu geunah kunaon. Teu geunah we kali-kali mah gaji buruh anu ditaekeun teh. Acan tiga aya waktuna segala rupa ge atuh. Nah sia teh jadi ngabahas BBM atuh. Daripada ngabahas naon sok ngariung ulang jentul teu puguh kieu kopi eueuh rokok eueuh. Pana eueuh nu nyawer sia teh. Biasana kan sok aya nu nyawer. Ieu mah eueuh nu nyawer hiji acan. Kan wae atuh. Jadi kumaha ieu? Geus ngariung kieu teh rek ka mana? Kieu ngariung kieu teh urang teh resep kumpul geus kieu teh geus lila. Tara kumpul kieu teh. Hayang hiburan, kuring mah kali-kali mah atuh ngariung kieu teh nah hiburan dangdut, bajidor segala rupa naon atuh. Hiburan naon heula atuh sia teh. Da kudu aya musikan, eueuh musikna ieu teh. Ngadadak bleguk ieu teh ngadadak kikian teh padukana sia teh. Nah naon kudu dipersiapkeun ulah dadakan kitu. Marukana. Jadi kumaha ieu teh ka mana ieu teh? Geus cicingran sia rek ka mana kitu sibuk maneh. Lain sibuk. Aya pariogi. Pariogi naon goblok sia geus nipu ka aing ari tadi ngomong hungkul mah nya nyebut bool geuning bisa sia nyebut liang tai anjing. Geus tinggal bahas ka dinya tuh. Geus tong parasia. Parasia wae sia teh. Si ieu mimitina nipu rarek teh nyari hate kumaha? Nyari hate ya aing teh. Maka jeung ditipu. Belikan aja sia. Jadi jelema mah ieu tong belikan. Jadi jelema mah. Lain masalah belikan sia nipu ka aing. Ada tunggal poe atuh. Bae, ada tunggal poe. Si goblok mandok itu sia. Abdi pamit heula. Pusing tuyul.
Anjing ngomong tuyul kan. Makanya. Goblok saja ribut. Nah jadi para sia sedikit ngos. Mangga. Goblok tegenah aing atuh da nyeri hate aing teh. Jadi hati kunaon. Aku si itu tadi bentang-bentang aing budak leutik. Ngahina ka aing nipu ka aing make jeung rek dihakan cenah bieu. Apaan aing teh salah naon-naon, beda emosi aing teh ditipu ku si itu. Heukeun bae atuh teh dah heureuy jeung babaturan. Tong diambil hati jeung babaturan mah heureuy mah. Hari geus kumaha tuh teh ka mana deui teh? Kamana we atuh? Urang ulin kamana we geus kieu banyak. Urang kamana we. Oh gitu. Oh aya tah urang ti heula. Ti heula kamana? Oh ti heula we. Rek jalan-jalan heula. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yuk sini. Ade tong ngelut sia goblok jeung si itu tadi. Wah, si itu makan ka itu jalanna. Kori mereka ditu. Jadi moal pas ya. Wah, Nyung atuh. mangga. Da aing Gusti Nu Agung. Aya wae di lemah teh euy. Ngariung ku ngariungna para rahasia. Aduh, sobat. Kitu geuningan. Tapi da aing ngaranna jeung balad mah teu asa-asa. Ngarobrol teh, ngarariung teh, ngacaprak ka manakarep. Hareureuy teh geus asa-asa jeung baturan mah deuleun. Ayo urang ngidar deui ka mana we ya. Ayo